Wilujeng enjing pamirsa, alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui dina pidangan informasi anu janten kamemet oge anu dianti-anti ku warga Jawa Barat nyaeta kalawarta. Mukakeun Cakrawala Sunda keur balarea tantosna dina edisi Kemis Pring 15 Oktober 2020 hiji. Disarangan kusim kuring Mila Windy Astri, pamirsa urang kana warta anu tunggara ngeunaan masyarakat Sunda di desa nyaeta imah panggung. Pamirsa sumangga nyanggakeun wartana. Masyarakat Sunda miboga imah tradisional disebut imah panggung. Tantuna geus kaliwang langka nuju imah panggung di tengah kota. Beda deui jeung di daerah padesaan, nu sababaraha masyarakatna masih ngagunakeun arsitektur imah panggung. Kecap panggung asalna tina kecap pang jeung agung. Pang nyaeta kecap raraken hareup, sedengkeun agung hartina luhur. Imah panggung arsitekturna miboga kolong, kira-kira jangkungna 40 nepi 60 cm. Ku ngagunakeun pondasi umpak atau sababaraha sebutan sejenna nyaeta wadasan, titinggi, atau tatapakan. Pamirsa, nuturkeun masyarakat Sunda, imah mangrupa lambang wanoja. Lantaran sakabeh kaguatan di jerona dilakonan ku wanoja. Struktur jeung konstruksi imah panggung nu katiteh nambah saperti basajeun. Lantaran atuda muhun upami ditilik tina bahan-bahan anu dipake, sakabehna dicokot ti leuwih, pasir, atawa gunung. Pamirsa, pangareupna teh dijieun tina bilik bambu nu dianyam atawa papan kai. Tatapakanana tina talupuh atawa palupuh nyaeta bambu nu dirajang atawa tina papan. Rangka hateupna tina bambu nu dicampur ku kai. Sarta panutupna tina hateup kirai jeung injuk. Pamirsa, informasi salajengna nyaeta imah panggung teh kaliwang kuat. Kabuktian imah-imah Sunda nu miboga arsitektur tradisional di kampung-kampung adat seperti Kampung Baduy, Naga, Kasepuhan Cipatagelar, jeung Dukuh, unggal kejadian gempa, imah di daerah eta mah masih keneh ngadeg. Bisa disebut di tetar Sunda mah minun pisan kejadian gempa. Salah sahijina lantaran tetar Sunda aya dina sesar anu sumebar seperti sesar Baribis, sesar Lembang, jeung Sajabina. Sarta dikuriling ku gunung salah sahijina miboga potensi ngahasilkeun gempa vulkanik. Tah, dijieunna imah panggung teh pikeun masyarakat Sunda nyaeta sangkan kolong nu aya di eta imah bisa dipake pikeun tempat evakuasi gempa jeung banjir. Anapun bangunan panggung nu miboga fungsi teknik jeung simbolik, imah panggung secara teknis teu ngaganggu wilayah sepencai. Laju ayeuna kolong oge miboga fungsi pikeun media ngaluyukeun rohangan ku cara mambalirna hawa secara silang balik sangkan bisa hadet upama geus peuting. Lihat ti eta, kolongna dijieun sangkan menang stok suluh. Samalah aya nu dijieun pikeun paranje, nunda alat tatanen seperti pacul, buluku, garu, jeung sajabina. Lajeng fungsi simbolikna imah panggung teh masyarakat Sunda mah percanten yen dunya kabagi 3 bagian, nyaeta buana larang, buana panca tengah, jeung buana nyungcung. Secara simbolik eta mere harti pikeun bagian handap, tengah jeung luhur. Dunya tengah mangrupa puseur alam dunya, jeung manusia nempatkeun diri salaku puseur alam. Kukituna pademukan manusia kudu aya di tengah-tengah, teu kadunya handap, teu kadunya luhur. Alhamdulillah teu karaosnya pamirsa, warta nu nembe mangrupakeun informasi tunggara tur pamungkas dina pidangan kalawarta dinten ieu. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana, simkuring pun Mila Windy Astri. Seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.